yang bisa nulungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, assalamualaikum. Sahawi punan budak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mak. Da geuning aya. Bet aya naon, Mak? Sok atuh ka disalik, Mak. Sok ka ya. Duh, aya naon ieu teh, Mak? Bubu mah teh aya bubutuh, teh sugana bisa nulungan. Bubutuh. Duh, bubutuh naon tuh, Mak? Bubu mah teh aya karepot butuh duit. Ye jaminan nama. Karepet ku naon tuh, Mak? Lah aya masalah saeutik mah butuh duit 200. Oh, 200. Ah gitu ya naon, Mak, borahna? Ieu teh barang berharga. Ngan dina teh katebusna oge pasti jaga nih gitu kapake ku maneh. Alah, naon tuh ieu meni jaga ning geto kapake ku masa depan orang segala, Mak? Ih bener, ieu mah jang masa depan. Ye. Duh, naon tuh ieu? Sogera mah tempo mah buka, Mak, ami urang apal. Ieu mah kapake jang masa depan maneh gi. Tah. Tah ieu jang masa depan maneh mah kapake. Yang masa depan. Anjir. Atuh ieu mah mah tatangker makam, jang naon nu kieu bawa ka urang ya. Ih, apatnya ieu teh barang antik ugi jang masa depan maneh. Ah, nu kitu patut jang masa depan kan itu mah. Nanaonan dasar ini abig. Ih, ya mah teh. Kapan ieu teh heueuh jang masa depan. Sojol mana haun teh samik. Kemana nih ngambil duit teh tabungan listrik bayarin. Dengan bangan we sugan aya milik rezeki urang. Kebenaran. Ya, mah tulungan duit. Mah kudu bayar poe ieu ye listrik bisa digunting. Ih, aing mah paribasa hanya kan negong di dieu aing kudu papanggih. Heuh sabaraha nginjem duit teh? Lah, 100 we, Bos. Yo, sing karunya ka urang mesti tipeuting poek. Ih, aing keur eueuh duit teh papanggih jeung nu kieu deui aing mah. Oh iya 100 tah. Tah kitu, da bager, da soleh. Engke digantian ieu. Heeh, kade gantiannya. Oh, atuh Bos digantian ieu. Si Panglima. Si Panglima sugan boga we selempetan diinjeuman Hei, Panglima. Maneh sugan boga duit selempetan. Mang nginjem. Ih, urang mah teu boga duit mah ieu. Ayana gen 10.000 ya. Geus bae 10.000 ge. Mah teu kabeli kopi-kopi acan. Si mama, hinjem we jeung hinjem. Tapi engke kade burit gantian ya, Mak. Heeh, engke gak buri digantian. Asa saha wae. Tapi kadenya mah gantian. Heeh. Kebenaran. Ya, mah tulungan. Duh, pirasat aing teu ngeunah euy. Sigana rek pinjem duit ieu mah main tulungan-tulungan teh Duh, aya naon mah euy? Urang asa rareuwas euy tulungan-tulungan teh. Emak tulungan jang mayar PDAM bisa digunting engke emak moal mandi. Bener, piling urang ieu mah euy. Geus atuh mah bae Mas yang digunting ku PDAM mah. Atuh bae teu mandi sapoe mah tuh, atuh mandi tuh di situ di ditu. Ih, sia mah lah ngaledek ka aing kita ngojay di situ. Ya rek mere moal. Rek mere jeung teu mah kumaha urang mah eta mah hak urang. Ih, sia mah meni mawa hak-hak. Nu puguna rek mere moal anak muda. Cih, Gawat, mung urang teu kurakal kudu mere mung ah. lain mere nginjem, ieu mah nginjem 100. Aya naon tuh ieu dari weuh pisan. Iya ya bos, si emak nginjem duit ka urang meni maksa bos. Cih, nginjem duit si emak. Yo, si emak nginjem duit jeung naon cenah ka maneh? Iya cenah bos. Cek si emak teh nginjem duit ka urang teh jeung mayar cai bos. Jeung mayar cai. Yo, pan tadi ge ka urang nginjem duit si emak teh. Yo, mak nyebutna teh jeung mayar listrik. Mak, naon mana itu nu bener teh? Ih, dua anak ge bener, Bos. Jam mayar listrik, jam mayar cai. Sieun poek jaba sieun teu mani kumaha tuh tarulungan mantap. Mun kau ngajak mah pisan barang injem teh ka urang nginjem kasih anak budak rek nginjem. Geus anak budak montong dibere. Aduh bos, atur nuhun pisan bos. Moal diinjeman ku urang ge bos. Apa kieu mah. Tunggu nya bosnya nanti heula. Heeh, sok. Mak, urang ge ti heula nya. Dua ada si bos areta goblok make datang sok gagal-gagalkeun wae. Si emak euy. Mak, keur naon tuh palak-palok kitu? Karesep buku ieu teh keur nempukeun angin we suar seor ka kulon ka wetan. Tempokeun angin. Ah kitu angin beunang ditempokeun, Mak.
Ah bukti nama tatangkalan rek kawetan kakulon gitu. Eta eka mah atuh mawa teko. Lah, betek dijual we kata boga duit, sugan we aya nu meulina tuh. Siga tuh nempok tekona. Naon tuh iya? Udah sabaraha sih. Alus eta mah tekona, teko karuhun. Lah, urang masuk menta we 250 bisi mah hayang teko mah. 250 nya sih ieu mah teko buhun langka. Heeh, mah teko buhun sok. Wanita eta di duitan ku mah. Lah, 100 mah arek we di pikiran. Dibikeun. Ah, maknya nang 100 mah teko buhun kieu, sakitu alus. Lah 100 we nya, mun 100 mah arek tah aya duitna 100 ya. Lah, ulah tuh 100 geus lah kieu. Tuker tambah we sok jeung naon? Jeung naonnya? Oh, aya tambahna mah heueuh, heueuh. Heeh, sok we tambahna jeung naon lah ditarima ieu tambahna mah. Panglima, Panglima, Aya naon mah? sok diuk heula Ken. Naon sih mah? Nah, naon ngageron si Panglima mah? Lah, cicing maneh mah padu jadi we atuh. Oh, heeh sok atuh. Aya naon sih mah? Yeuh, ieu. Emak teh hayang meuli teko buhun, hargana 250, tapi emak kakara boga duit 100. Yeuh, ayeuna mah maneh jang tambahna. Milu we jeung Mang Ugi heula. Deng atuh mah mun kira-kira pisan urang ditukar tambahkeun jeung teko. Deng, wayahna we atuh jang. Kapan emak teh ieu ya hayang teko buhun ditinggal Majapahit. Lah, mama sok aneh-aneh wae aya kahayang teh. Sok atuh jadi moal geuning kalah kang ngadarongeng kieu. Heeh, jadi ieu ya. Ieu duitna. Tah, kitu atuh, ada tambahna mana? Tah, tambah nama ieu ya. Panglima. Jeung bawa ka ditu. Oh, atuh hari Panglima milu. Mang. Naon? Yo, si komandan mah, mun kira-kiranya tuker tambahkeun urang jeung teko. Oh, ini uyuhan isu mah tunggu makam itu tuker kan. Komandan teh.